Aa. Aa. Naon neng? Ayo atuh. Kamana? Orang kawin. Oh gitu? Ya, Menikah ya. Kawin yuk sareng teh. anu laras neng. Ke tukang delman. Nu maot, iya. Ya nu maot, ya tak. Ya. Lamun real carita, aya nu ngagoler, tukang delman pasti, aduh, aya naon ya. Nyokot awewe we. Aisyah. Iya, orang sandiwara, di sandiwara. Ah, mung. Mung, aya. aing mah setiap titik, mun teu paeh urang cilaka pokona. Moal, iya mah moal. Stok buru, aya sandiwara. Kacaritakeun aya hiji lalaki jeung awewe. Sok buru. Urang, Heeh. awas ya nya janji ya. Janji. Awas. Ya. Kamari-kamari nu menang si Ohang wae. Moal atuh, moal. Sok, Mana awewena? itu awewena. Jik si Ohang lah contohan bisi sangka urang bohongnya. Oh, Ieu mah agresif bisi ieu. ya deui. Si Ohang lah si Ohang ya tingali. Nah, kudu si Ohang heula. Contohan bisi sangka bung. Atuh urang urut si Ohang. Aya mah pana bobohongan. Apaan bohongan. Percaya tuh ya urus Yohang. Aya. Percaya wae. Kacaritakeun aya hiji kampung Si Yohang mantanna halus euy. di lembur eta aya hiji awewe anu agresif. Tah, dengekeun. Agresif ka lalaki. Eta awewe ngajak kawin ka lalaki. Ka eta maksudna eta. Maksudna eta. Sok neng. Aa. Aa. Naon neng? Ayo atuh. Kamana? Orang kawin. Ka eta maksudna. Oh gitu? Aduh. Naon? Bener itu neng. Iya aing keur carita cicing heula atuh. Apa dia contoh tong lila teuing atuh. Tong lilating kumaha? Ya urang mah langsung di dieu geus. Awewe agresif jeung urang geus. Atuh tadi mung. Tadi mung. Depan urang teh nyaho seperti ini. Anu mah geus apa? Erek. Awas, mana si awas. Urang. Ah ganti peran Oh, Han. ganti peran ayo. Agresif. Diajak kawin. Awena agresif. Geus sok. Mana eueuh leungit awena ge? Jalan apa nan datang ke? Macan Di hiji lembur aya awewe geulis meangan lalaki. Jadi datang lalakina. Aing datang. Berarti aing katamun heula nya. Tong katamuna di dia we jauh-jauh teuing kudu lokasi. Jauh-jauh teh nggak tamun sih teh. Dicaritakeun di hiji lembur. Jauh-jauh ke Tambun. Naon katamun di dia we jauh-jauh teuing. Di Tambun ge percuma usaha saha. Aya skeureng deui, Pak. Di lembur awewe ieu sorangan. Orang Tasik bejakeun. Namun ini kudu orang Tasik. Ya meh ada. Oh, masuk nyolok mah awe kumaha? Di hiji lembur Cek saat Tasik Sumedang. Oh nya Sumedang. di Sumedang aya awewe geulis. Ngan manehna agresif. Emang ieu orang Tasik? Kela sakata. Pak, punten Pak upami bade ibak ulah cai termos. Pak. Lain ieu Pak. Keur dagang kopi, saya keur dagang. Sebenarnya mani dah beungeutna ka cirit can mandi. Oh keur dagang. Banyak ya bapak-bapak datang diuk aya termos dikitukeun atuh sieun aleop. Pantai apa punten. Anjing atuh. Pokok pasong Pak dagang dagang. Lain dulu ante ka mana Ustaz? Kopi hiji. Cici. Ya erek moal ieu. Erek. Kurang bikin kasih pohang. Ambil kopi heula. Kopi. Pak Abi pesan kopi. Kopi ABG. Kopi ABG. Ya, 10. 10. 10. Tinyu. Kopi susu. Aku kopi susu ABG. Emang geus teu boga susu? Hah? Di mah susu. Ah ya nu si Bimira. Sok Pak ada mah Pak. Sok Bapak mah Sok ngadamel. karunya si Bapak Aki. Ya. Aki. 20 Ki 20. 20 tuh, Pak mau amai Pak caina oke. Hah? Mau amai Nah, cai. heureuh lah balik ke imah. Ente ieu mah dibawa kitu nu. Di baheum teh nu jeung ciduh teh nih. Aya kopi di Sok bawah. ayanya bareto mah. Sok Mun dina beus nu jualan. Geus Ya. tulikeun. kacaritakeun di hiji kampung aya tukang kopi. Nah tukang kopi saya teh. Awewe. Udah iya kagok atuh terus kita jeung ngebahas tukang Urang mah kopi. sieun sok sieun pan manehna aya masalah jeung mamajikanna jol mani kuci panas. Bisa wae. Kacaritakeun di hiji kampung aya awewe geulis keur neangan lalaki. Aduh. Awewe ieu agresif ngajak kawin ka tiap lalaki. Sok lu Lempar. pacaran. Ayo kawin. Kamananya? Ketong wakan ningali lalaki cek aing oge Oh agresif bener ya. Oh. agresif anjing. Caritana awewe lalaki ieu acan datang. Kamananya lalaki abeh hayang kawin kitu atuh. Lain jauh nyerentang ka dieu.
Apaan geus ateus ya teh? Bawa iya ti tiang listrik bawa naon si Cila. Nyaan awe iya euy. Awewe iya. Kela dengekeun da awewe ge sarua ya ateulna sia teh. Atel mah garowe tuh Pak. Pok awewe. Itu katingang sirahna. Lain katinggang dagang, enggak Oh, dagang. sugan teh katingang. Ampura, hutan. Hare-hare main nama. Lain dengekeun batur urang seserian batur mah ya kita usaha keneh. Oh, teh batur usaha. Astagfirullahaladzim. Naon? Aya budak akan jelema. Nu nyusuan belagu. Oh. Lain pada menya aya nyusuan mun di gayem begitu atuh. Sakuro. Aduh, astagfirullahaladzim. Atuh tawisan. Tapi nah orok teh kumisan. Ayo balik. Bo punten. Hapunten. Sadayana punten. Bumbung aya keamanan hapunten. Ka ibu-ibu sadayana punten pang marioskeun lancingan lebetna masing-masing. Base atau henteu? Susurian mah tuh tadi. Pokona anu di dia apa mah anu pipis arome ulah. Buru atuh. Karunya. Diceritakeun aya istri nuju omeh. Lain. Aya istri nuju milarian pameget. Sok, pok manehna ngomong sorangan, beri neangan lelaki. Ade. Kamananya iya lalaki menih hayang kawin. Alah, ini tongol gitu. Geus kana ya. Teu lila datang lelaki. Langsung diajak kawin. Ya, Menikah sepi ya. Kawin yuk sareng teh. anu leres Neng. Lalakina mungeun. Mungeun mana tak mungeun. Hayang, sumpah urang mah hayang. Hayang sumpah. Mungeun. Saya geus cerita langsung hayang bae kitu. Mung heula. Tan harga gitu. Anggang laki namungeun hang. Lalakina mungeun. Oh, enggak. Aduh. Lantaran manehna karek balik umroh. Aisyah dan kaitanana umroh jeung Urusan kawin. naon sih teh? Nya pan geus balik ibadah jadi manehna teh hayang bersih we gitu sok. Mau kaitanana sih teh umroh jeung kawin. Oh, sih teh. Mung pokona mungeun we. Heuh, naon alasanna mung sakieu alusna? Aisyah naon ieu? Jaim manehna teh. Jaga imah. Jaga image, mungeun. Oh ya. Lebar aing mah. Heeh. Aing mah aduh. Aing mah lebar Sok. ge. Alim naing gitu. Alim Neng. Tong ngambek atuh manya tong ngambek atuh. Makanya sih teh aya awewe ngajak kawin di antep di mana urusanna mah sih teh. Ai siap nyiksa ka aing teh. Tuluy-tuluyan. Pada ieu geus agresif. Tahan. Oke. Sok naing ngajak kawin. Menikah sepi ya. Nuhun Neng. Iya rambut lagi menih buricak burinyonya. Manehna ngaku goreng patut. Tong daek Neng, abi mah goreng patut. Tuh tidak api bogoh atuh ka aku mah atuh orang kawin we yuk. Ah, bohong, hanya di mulut saja. Eta ngomong jeung hase. Ya. Delila datang tukang sayur mendagang sayur. Sayur. Si Neng nyamper ke tukang sayur. Sayur. Kan aya. Muhun. Ya Allah. Ingat tuh. Ingat pisan. Mantan. Baheula ke sekulin baheula. Oh. Main layangan teh. Aturan SD. Kumaha ayeuna geus boga sarang. Ngeus ka KUA we sia teh ka ditu. Ini gampang pisan jol mantan we. Ya. Ai sia nyen cerita sorangan menang sia teh aing kudu nuturkeun sia. Ya, meni Allah. Kudu aya pengorbanan. Kela-kela ieu teh nuju ngobrol sareng abdi kumaha teh diusir tukang sayur teh dibere duit tapan beunghar saditanah Kan teh. aing nuan peroloh maneh ngajadog wae di ditu atuh. Kekeopan keur ngobrol atuh. Sok tuluykeun. Delila lalakina ngomong dipangmayarkeun sayurna. Sabaraha sayur? Sabaraha? Bayar ku aing. Apa di balik ibadah? Tuh bilang gitu atuh. Dengaran nangis jelema sia teh tuh. Manya we emosina.
Bayar sabaraha? Dipangmayarkeun. Kela aing ge nu lanjut teh satuju. Tuh, tingali. Teu narima ya nu lalajo. Dari bahasa teh monya bagian si Ohang aing nu kieu. Ngeunah wae ya. Nges, mun kitu mah. Bapak jadi tukang sayur. Atau keur bahagia Bapak. Dok, Bayarkeun. dipangmayarkeun. Sabaraha kabeh? Hah? Sabaraha? 200.000. Murah-murah teuing 200.000. Atuh sabaraha we sok we sayeuna lah. 75 kumaha? Oh, mangga. Tos. Kok murah teuing tapi ditawar 75 kumaha. Ya. Ayo nang. Urang ieu lah. Nah, eta di ya tanah di bawah. Hah? Itu di bawah gini. Teu lila manehna nyusul. Asa capek aingnya pada mah tadi we langsung di dieu. Banyak kudu susul-susul. Katrok ka imana atau ka imana? Saha dilebat? Aisyah jangan ngetok deui atuh. Katrok deui buka. Saha? Abdi, anu tadi mayar sayur. Mana awewe nu tadi? Hah? Awewe nu tadi mana? Nah, hampir ka dieu. Nah, ieu saha? Salakina. Tadi tukang sayur mantan, ayeuna jadi salakina. Tapi Halo, langsung Pak. Sepanjangnya 2 Apa? menit langsung kawin. Lain. langsung ka KUA abdi teh. Lain. Apaan cek orangnya awe ieu agresif di mana sih boga salaki sebenarnya mah. Geus urang tukang sayur. Tukang sayur, urang Sok. tukang sayur. Neng gede neng. Neng di dia. Wayahna poe ieu mah kudu urang mah ieu. Sok. Nya, wayahna ieu. Urang mah. Aya awewe jeung lalaki. Tuh di Awewe na ngajak kawin lalaki na embung. Ayo atuh orang kawin. Atuh neng da kumaha ieu teh da. Umah atuh nya. tolak, saya temen hese tolak. Teu geus moal. Ieu tukang sayur rek asup. Oke lah tuh kan teh. Meni dilila-lila kawak-kawak we hantem sia teh. Nya tuh. Nya. Nya neng punten nya neng nya tos aya nu ngaieu tos aya nu ngantosan nya. Ngobrol mah teu kudu kitu, kieu we geus biasa. Da urang mah kieu. Manehna lu nyepengan tingali. Ah, meni asa jadi rahwana sia teh. Nya, nuhun. Ai sia ngadon ngopi, ya urang nasib kumaha. Oke heula paling geus dibeli mah nya teu diinum. Sok ngopi heula mending oge. Geus cicing heula ah. Aduh, aing mau meuli kopi. Kaburu teu daek urang oge ieu geus Buru-buru. sayur. Ngopi heula, eta mah tang ngopi heula. Itu kusan ngekot kopi heula. Ang. Teu lila datang tukang sayur. Datang tukang sayur buru atuh. Aku titah ngopi sia teh. Biar dititah mulai maneh cenah ngopi. Giliran urang rek ngopi datang tukang sayur. Heupan ieu rek pase kaburu atuh dicokot ku ieu. Astagfirullahaladzim ya Simpan Allah. heula we Ya Rabbi. matak naon. Aduh. Eta kopi aing. Cokot ka mana sia teh? Dia. Ini bangga ya. Sayur. Sayur, terus naon ieu urang ya? Heuh, cek ka dieu. Sayur. Gitu. Neng, sayur. Nuhun bade sayur. Tapi ya terong hungkul. Resep abi mah kana terong. Geus beak geus anu meuli di jalan. Bisa kumaha atuh. Tapi ieu teh opo sayur terong we atuh geus tabarkeunana. Ai terong sayuran lain. Sayuran. Nah, urang mah nggak ada dagang sayur. Bade ieu terong. Bade. Tapi tinggal hiji. Sok resep abi mah mun hiji Mangga mah dah. Ya. tuh. Ya. Teu ngajak kawin we. Teu ngajak kawin we. Sieun kagok ngagokan. Ku aing dimanian ku kopi gila Mas ya. Teu meunang we urang senang teh. Teu lila awewe na ngajak kawin. Aa. Geus atuh hang, geus heula hang. Ini karunya. Masa tuh kurang bereskeun heula kopinya mending nya. Sok eta teh karunya. Sok. Mang, balik. Tukang kopi tita balik. Menang duit geus. Ya, nuhun Mang. Eta na termos dari bawah. Nya apa tadi balik termosna mah. Teu lila awewe na ngajak kawin. Astagfirullahaladzim.
bisi katajong. Cing urang mah yang lamun nyiduhan pelawak dosa. Ulah tuh. Atuh nyiduhan sorangan atuh. Heuh nya. Moal bisa tuh. Tilila awewe ieu ngajak kawin. Nya. Nuhun. Hayu atuh. Hirang bedayana. Kawin ngajak kawin, ngajak kawin. Ayo atuh Hayu. Tilila aya dokter. Assalamualaikum. Salam. Aduh punten. Kang Sule. Nya, Kang Sule. Aduh ya Allah ya Rabbi. Jawabnya gitu ngobrol lain ulang-ulang gitu bisa tuh main drama. Pada urang mah tukang sayur sih Romi. Tukang sayur. Tukang sayur. Ya. Tukang sayur. Aduh alhamdulillah nuhunnya. Nuhun pisan. Terus penasaran iya. Nuhun. Alhamdulillah nuhun. Neng. Kalinya. Itu. Di itu seurnya. Cocokan deh. Gelo. Karo Gelo. sakit yo. Ayo karo rumah sakit. Ayo. Untuk sedimanian kurang. Gelo. Teu bisa mana kawin daek akhirna teh dirayu heula terus menikah bulan madu beres sacarita pan ngeunah ka tempona oge manya urang teh Ya gak agresif buat kieu. pada karena agresif ai kieu mah teh tuh pusing-pusing ka urang na oge sakali we ton urang mah kawin caritana kitu we Caritana nyaan bae karunya. Jadian. Lalaki langsung kawin. Neng ngobrol kawin. Caritana geus kawin. Ulin ka kebon jalan-jalan. Neng Geus kawin. bulan madu kita di kebun ya Ayo. nggak apa-apa nggak ada renyit juga Iya. nanti akang yang nepakin Siap. ya Delila lalakina kabentar gelap. modar hai canepi ke kebunnya canepi dek ngobrol tadi narungkun gitu tah aduh najol ke bentar gelap di mana pan eta penting atuh Tidak hujan. mana hujan ente Sok buru kabentar gelap buru. Ieu teh tuluy ieu teh carita teh kaituna teh carita Gundala Putra Petir si teh sok buru rame. nah jijik kana Gundala Putra Petir Apaan kabentar gelap heula. Spiderman oge kacocok heula jadi weh. oh lamun orang ke bentar gelap jadi Gundala tuh nulungan jelema ira aing kawina Bakal. Sok. Delila kabentar gelap. oh Maut. maut Maut. innalillahi wa inna ilaihi raji'un Maut. Datang tukang delman. hah Mana tukang delman? Ningali di kebun aya awewe sorangan disalamatkeun ke tukang delman. nu maot ieu nu maot eta ya lamun real carita aya nu ngagoler tukang delman pasti aduh aya naon ieu nyokot awewe we aya normal teh ieu film teh Sabar. manya nu paeh diantepkeun coba aing dicocok urangin coba geus maot sia teh kumaha ieu Otak lawan sabar apana kabentar gelap tutung teh nyaon sangkana oh keresek. teu katempo Heeh. oke masih masuk akal Sangkana keresek. Apa tutung? oke Ya. Neng, nuju naon di dieu? Nya Nuju bejakeun caroge abdi kabentar gelap. Caroge abi ke bentar gelap. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nu artinya sabenerna mah Neng di baheula. Akang teh nenengan Neng. Aya itos teu aya mah geus walah urang tuluykeun yang akangnya. Hayu. Hayu. ieu nu keresek hideung kumaha ya Sila hirup deui. eueuh di mana aya nu modar hirup deui sia teh Jong Gundala Petir we di mana mimitina sia teh semal bener eta mah mana mah caritana tuh carita anu rada pas gitu urang mah rada gagah saeutik gitu mah nya paeh wae Ya. teu bosen paeh Delila datang Gundala. Eta pan maneh jadi Gundala. erek naon cing urang nanya Gundala datang ka dia rek naon awewe geus eueuh geus dikawin ku sia dek nangan penyerian hate Penyelamat atuh. Nu penting malah pahala we. oke aku Gundala aku Gundala Petir Ya, siapa yang mau melawan aku datang we. Datang penjahat. Hei.
Saya lebih sakti nyetrum. Leukena nyetrum. Urang mah petir sia listrik. Aduh ya. Aduh.